Jadi jelema balangsak mah tika beli kopi acar. Aya ngarokok nih hese ieu teh. Mah carana aing nya aing hayang ngopi jeung rokok ieu. Ting ayeuna tegap lagi pisan aing. Dalam pikiran heulanya ku aing nipu sahanya. Nipu sahanya hayang beli rokok aing. Ide aing teh nya aing pura-pura aing minta sumbangan jang masjid aing. Ieu pokona mah ieu ningali aing mah urang yang dalam buku jeung pulpen aing siap dokter. Kali kaingetan aing yang dalam pulpen jeung buku aing mah. Tah aja ieu tah modalna urang nipu aing sia tah ieu modalna tah penang sia aing bisa ngarokok jeung ngopi sia tah. Tadi mikir ngayangan aneh ke lomba urang euy. Oh, heeh. Ade pokona. Urang leuwih lomba, naon lomba? Wah, aing di papada itu kabeh teh. Oh, leuwih urang atuh lomba jeung kakak-kakakana. Wah, gue aing Kitu we pokona malah rame pokona mah. seru katanya. Punten. Mangga, Nuju naon itu nya? nuju ieu we teh nuju kongres ngobrol teh beres. Punten nya wagel ieu teh nya. Mangga aya naon eta sarewas itu nya. Ieu abdi teh ku Pak RT keamanatan. Mun keamanatan naon teh? Bade nyuhungkeun sumbangan ka masjid. Ka masjid. Nya tinggal baca heula ieu. Nyumbang waktu mah. Nyumbangnya. Ke jang bekel urang maot teh. Nya tah sae kitu. Siap atuh nya. Sabar hawe meureun nya. Nya sabaraha wae aya tiasa mah 10.000 we ka luhur. Ieu di abdi lah. Oh nya. Tuliskeun nya ku abdi nya. Nuhun. Aya bade nyumbang aja. 100.000 pokona abdi eta. Oh, atur nuhun pisan atuh ieu mah nya. Tuliskeun ngaran urang abdi. Oh nya, siap. 100.000 itu nya ti abdi gitu nya. Nya. Ditampi ieu nya, atur nuhun nya. Ya. Ya, anon. Beres kieu Beres beres ya. Oh nya euy. Ya pas sikit beres beresnya. Ya terus coba ngejangan atuh. Rokok satengah. Wah. Balik jika nanti dipakai bikin kopi asli kita percaya orang mah orang ini kerek mah inget ayeuna itu masih ikut beres Itu urang ge poho nggak ngerti bikin geus sapoe-poe teh. gagal tuh euy kita kate Angga kopi teh anjing. Oh, sia digawean ku aing. Oh, aing bisa ngopi, ieu mah ngopi. Ngopi.